Jangan lupa subscribe guys. Kalau nggak subscribe, kutunggu bapak kau nanti. Ain guys, aing beak ke Jigo dibayaran ke si Dadeng. Oh, nggak teh tanyakan si Dadeng, si Dadeng memang gitu, saya sama. Yang mana teh nyaho? Kepala urang eta teh dijual ka Aduh. Jelema kitu masih katipu. Aduh, ampun. Pan emang si eta teh rasa stres naga si Dadeng. Geus riwa teh ngasih eta mah kitu hungkul nya eta selang-seling kadang-kadang aya celana kohok sama saya eta mah. Oh, eta mah stres. Deng. kemarin ke cau dewek beak tilu turuy kumanehna. Heeh, geus teh teangkeun kalabak ka itu. Si Dadeng ayo lah, ayo teangkeun. Itu dek keur ngarit heula ye lah. Si Dadeng mah emang stres gua. Guys, jelas guys. Oke, no. Sarwana stres. Ah. Eh. Dang sing loba kan anjing aya we atuh. Manja sih mah. Euy. Aya kumaha mah. Satan mana ya we yang. Oh, udah masaha yuk. Apa tuh? Apa? Dadeng kenal si Dadeng deh. Wah, si Dadeng itu emak waing tuh. Si Dadeng tanya mana si Dadeng? Kenalan si Dadeng waing. Emak si Dadeng waing. Emak waing si Dadeng. Euy. Lamanya sih teh keet keluar sorangan atuh ya sih aing kapan urang oge. Dadeng ieu. Kok waing. Ha, sia keur naon anjing ke dieu ha? Kenapa si Dadeng? Dirinya. Tuh ieu doma. Tadi mah harus diangon kurang goblok sia. Kalau ek diangon naon beres? Tuh ayo sia naon ikut pukul ka dieu. Aing bejak sia kana bukan. Jangan aya doma-doma dewek anjing. Oh, bener bae sia dua dewek sia. Baik tembak deui dedeng edeng sia. Ih. Teu goblok tolol sia. Tembak wae sia. Goblok sia teh ka mana goblok tolol tembak si wae. Jak teh bisa ku aing ka numukana ka makusuk. Ya. Nah, cing baranahan sianya engke jadi ayam cing jadi doma ngabaturan anu urang tuh nu tilu ke cing jadi doma. Yo. Ya. Gimana teh, Bos? Ya biasa we keur nyore deng. Oh, ingat sih di lemah goblok. Oh, Dadeng mah. Itu ieu di Ya? tadi anu arek mau coba gitu. Wah, anu bener. Salim, ngaranna si Salim bener aslina. Heeh. Kira-kira. Si Salim ning jadi TNI teka taekan teh ning gitu kan. Bah heula.
pala. Oh, emang. Tuh pugu nih kayu nampak nama urusan anak pala. Pala saha itu? Teu apa sih deng pala nama ngan cuman aya nu bebeja we ka urang rugit pala. Teuing saha jelema-jelema nama tah deng. Ai mana teh si marka deng siga Orang mah beres kidinya. siga ucing ngarek modal lompatan gitu. Iya ji, orang mah lila ah. Oh, rek kemana ka deng? Rek balik atuh. Oh, siap deng. Kade deng. Hei, Dadeng. ayo lagi. Dadeng. Kade deng. Situ kelai. Tadi teh si Dadeng di mana nya umpat na. Boba ka ditu. Tadi teh ningali si Dadeng teh. Si Dadeng emang arep naon? Dem. Teangan kurang teh si Dadeng teh. Ah, iya jika nanya cek si Dadeng nu mau doma teh. Heeh, tadi si Dadeng ngan lain kurang ngan mau nama. Nu mau doma na iya. Wah tuh. Tadi si Dadeng yang ngomongna. Aduh, matuh, nyeri urang aduh. Please man, kurang mah ngomong Anu lagi. bener ya teh. Dadeng, tadi kakak nyawan kurang ditemakan dudut-dudut gitu. Aduh, berarti kurang katipu ku si Dadeng ya. Kan, Awas lah membohong ya. Heeh, beneran Awas. kurang mah. Berarti orang tadi katipu ya ku si Dadeng. Heeh. Deng, awas ya si Dadeng. Dadeng tadi. Tangan si Dadeng lah. Benar, tangan. Goblok si Dadeng mah takut aing ka mau kusuk tadi. Goblok teuing. Aneh lah tadi aing si Dadeng keun aing dingna teh. Goblok jadi teh balik lain nama. Astagfirullah. Iya teh. Pemajikan yang baju dulag. Si Debleng yang baju dulag akhirnya gitu beli duit itu gara-gara si Dadeng sih kemarin ya beli pala itu jadi duit acan si Dadeng tipu hidup sama Deng Weh, jajak. Dadeng. itu ya ngomong-ngomong nah ini sebayarkan duit pala nu kamari duit pala naon sih go wes ya ngimpi anjir pala si Aceh ngaku palsu ya aing nu beunang ka imbas nama aing ngaku we semua rupiah aing jigo tuh bayar lah utang dek mah duit mah lecing sobong aya Deng aing mah jigo tah jigo aya ada jigo aja daang wes ya pala aing we pala si Aceh ngaku pala aing bro ngajanjikeun mah janjikeun kumaha sih teh pala na oge cokot ku si Aceh teh teuing gelo aing nak ngaji di anjing Barang sianya.